Bayangkan ku ibu aina usum bansos leres di mana-mana bansos dibagikan, dititipkan ti luhur ti presiden, titipkan ke menteri-menteri, nitip ke gubernur, gubernur nitip ke bupati, bupati nitip ke camat, camat nitip ke kades, kades nitip ke kadus. Tuh jadi ujung tombak napa padahal RT hanya melaksanakan amanah, melakukan amal soleh. Nutu apal ti ditujun trunganana ting kumaha tibang ukur ngalaksanakan keadean bari teu digaji tanpa pamrih. Geus teh dipigawe ku RT dibagikeun loba nu teu kabagian, nu ngabagikeun RT nu digogoreng, nu diomongkeun, nu tereh maot supaya Badak doakeun ieu jasa Pak RT, Pak RW